Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun haduran alhamdulillah tepang dangun deui sareng Mang Maman. Kumaha sadayana sararehat? Mugia aya dina ginanjar kawilujengan sareng aya dina panangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang ngadongeng deui neraskeun hanca garapan carios kalayan judul Tarungna Dua Jawara karangan Bapak S. Sukandar nu diropea atanapi digarap deui ku Mang Maman. Upami teu leupat mitra hancaan waktos katunda teh dugika dur bedug subuh dituturkeun ku melewungna sora nu azan kita jugna juragan pendek. Dugi kadinya nya mitra hancaan waktos katunda teh kumaha lajengna sok marangga kasadayana. Aduh, sugan burung sia teh ha? Arnasik bari pakupis ngabaresihan beungeut ku carecetna. Montong ngambek kunyung, nyaha atuh si lain teh make cileureun. Cuminta kalaka ngahehe nyeng sirikeun. Kurang ajar sia. Arnasik teu bisa deui nyandet amarahna. Hiuk bae manehna ngahembatkeun peureupna. Rek ngajojo cukang irung. Kalaka nafsu diburak teh batur mah dimandian deuleu. Cuminta bari rikat nakis leungeun katuhuna. Sarta paparahna mah rek disusul ku tenggelan leungeun kenca. Tapi Arnasik oge geus surti deui. Ari duk leungeunna ditakis. Ari lep manehna ngarandeg sarta langsung ngajorelat ka katuhu. Heat cedak ngegempurkeun dampal suku kencana. Aduh, jadah. Juminta nyarekan lantaran ujug-ujug kabentur ke kamplongna. Sedeng badana ngajarik jeung kabelah ka katuhu. Bareng jeung eta Arnasik ngagilek nyerong kabelah kenca. Seret! Sukuna asup ngagunakeun jalan jero garodon jeung gerakan peureupna. Rek ngagempur careham. Tapi ayeuna mah Cuminta lain deui cingesna. Sagilek manehna mundur. Pros! Gempuran peureub Arnasik akhirna ngahanca angin. Tapi najan kitu, dasar aya kasebutna lain jajaka jore-jore. Geus teu kudu mikir deui dua kali. Ngegentak manehna nyusul tepus ku gempuran dampal suku katuhuna. Nu maksudna rek ngahanca ke kemplong lawan belah kenca. Ngan bae harita Cuminta geus ngagilek manten nyerong ka belah kenca. Sarta paparahna rek ngagempurkeun peureupna kana palipisan lawan. Orok haya ari lol dampal suku Arnasik nu ngadadak poos. Lantaran sasaranana kaburu robah manten. Ukituna ngan kerwek bae cecekolan Arnasik beunang dicerek ku dua leungeun sarta teu anta parah deui durug-dug bae digusur. Ngadon menang kunyuk yo. Cuminta nya kakak bari durug-dug Arnasik digusur kaditu kadieu. Geus teu bisa naon-naon deui. Ukur roroesan bari daragdag durug-dug sukuna napak sabelah. Bebek babatrukna bakar. Juminta nyorowok ka bakar bari teu weuleh nya kakak. Ilon, Bakar lain deui haripetna. Jorelat manehna luncat ka tukangeun Arnasik. Teu asa-asa deui cupot bae sirah Arnasik dipepeg satakerna. aduh, montong ngabunguhan kurang ajar. Arnasik nyarekan bari sateka polah ngarawelkeun leungeunna ka tukang.
Tapi barora ngadatangkeun hasil lantaran bakar oge rikat luncat. Turug-turug digusur deui ku Juminta. Sabot kitu bakar geus jorelat deui nyampeg sarta ngan jebet-jebet bae pipi kenca katuhu Arnasik ditampiling. Bener bakar, hanca we, tuman. Juminta nyakakak deui ngahujuhkeun. Setan alas ya, lesotkeun dulu, muntung curang. Arnasik nyorobok bari teu weleh leungeun roroesan. Sieun dibongohan deui ku bakar. Coba we, dulu lesotkeun ku sia, ari bisa mah. Asa neuleuh doger monyet ieu mah. Juminta terus-terusan hahaha. Arnasik terus diulinkeun, sakapeung ditarik sakapeung deui disurungkeun. Nyapuguh we karasana ku anu ngabadanan mah beuki ripuh. Sakali ieu mah Arnasik teu nembal, lantaran uteukna terus muter, dipake mikir pijalaneun sangkan bisa ngabebaskeun sukuna. Waktu manehna ku Juminta ditarik deui, maningan sakilatna keur Arnasik geus ngagurimpalkeun awakna. Bruk! Dua dampal leungeun nahan kana taneuh. Heat! Dampal sukuna. Nu sabelah deui mata ditojerkeun ka tukang dina gerakan tejeh kuda beger. Ari jedak tengahan capisan kana gado Juminta. Aduh. Juminta kapaksa ngagero lambat naker. Sedeng cecekelanana lesot badana ngajereg-jeg ka tukang. Urinjal Arnasik kudang, tapi kakara ge tapak deku. Si bakar geus nyampeg manten ka tukangeunana nu paparah nama rek najongkeun sukuna kana bobokong. Sakilat ku Arnasik kareret, ngagentak manehna ngagorentelkeun badana dina gerakan meong ocon. Los! Gempuran dampal suku bakar ngageblos ngalayang kagigireunana. Teu hese beleke karwak bae ku Arnasik dirawel cecekolanana. Turung kunung Arnasik hudang, terus nangtung bari nahan kana suku nak bakar, bari rada didorongkeun ka hareup. Puguh we bakar mah mani nepi ka pias lantaran teu nyangka lawana baris kitu peta. Turug-turug ayeuna manehna pribadi anu sasatna cilaka, beunang sukuna anu saterusna diulinkeun cara tadi Arnasik ku Juminta. Sabot kitu kabireungeuh Juminta geus nyuruntul bari rek ngagempur peureupna. Suku bakar teh rada ditarik ku Arnasik, sarta ngandurug-dug bae disurungkeun ka tukang dipake mabag Juminta anu geus nyampeg. Gebro! Badan bakar diadu jeung badan Juminta. Bakar jeung Juminta meh bareng ting gorowok nyarebut adu. Lantaran sirah bakar diadu jeung tarang Juminta, gebut bakar ngabebengkang nangkara. Bareng jeung eta jorelat Arnasik nyampeg ka belah kenca. Bari sukuna nu katuhu dipake ngagampar sukuna kenca Juminta nu ngangkang. Oleap, brak! Juminta labuh nyuuh, nindihan ka bakar anu keur nangkarak bengkang. Aduh, kurang ajar sia. Juminta ngagentak kudang red ka bakar nu keur pupuringaisan keneh. Sor, ayeuna mah urang papahareup. Rek kumaha karep andi kade? Arnasik ngahehe bari panona gular giler, nitenan gerakna lawan. Dek direcah dulu ku aing. Hayo bakar, koroyok. Juminta nyorowok ngajakan ngoroyok. Jorelat Juminta nyampeg ka hareup, nu dibarengan ku ngagempur peureupna rek ngajojo beungeut. Sedeng bakar luncat ka gigireun Arnasik,
bari ngahambatkeun tenggelanana rek ngahanca punduk. Arnasik kalawan tegugup, aci daringesna mireungeuh dua panarajang teh. Lep ngarandeg dina gerakan monyet rengkod. Gilek manehna nyerong ka kenca ngabarengan nyebrutna peureup katuhu dipake nakis kaluhur gempuran Juminta. Sedeng dampal sukuna dipake najong bincurang bakar nu Sologoto. Dua gempuran sakaligus ditakis jeung dipapag ku gempuran deui. Juminta jeung Bakar meh bareng ngagero. Mitra kaum dangu sabot Juminta ngaheunge jeung Bakar nu tadi ngajarete bari engke-engkean. Sakilat Arnasik maju salengkah. Heat sukuna dipake najong bincurang Juminta. Tapi teu ditarik ieu mah ngan sakadar pikeun ngasongkeun pasanganana. Teu salah Juminta ngagurubug ngarasa riwas leungeuna kenca katuhu jadi kosong tina pasangan gempuran. Breh bae dada jeung beungeutna taya aling-aling. Heat tuh dadana beunang dihanca ku peureup. Anu dituluykeun dipake nyatok gadona. Juminta ngagorowok tarik pisan lantaran salian ti karasa dada eungap teh oge letahna karasa nyeri kagegel ku sorangan. Waktu Juminta ngoceak Bakar geus nyampeuk gigireun belah kenca. Arnasik sakilat geus ngareret kana pibahyaeun. Waktu Bakar nyereudeg leungeun Arnasik dina gerakan solendang mayang, geus miheulaan ngagejerot kana palebah panon katuhuna. Tubot! Bakar nepi ka ngoceak bari tiba baranting ka tukang. Puguh panona asa ngalelep dihanca ku peureup buleud. Juminta anu tadi ngejat lantaran ngarasa letahna kagegel jeung dadana karasa eungap. Ayeuna geus sebrut deui narajang, peureupeuna dihembatkeun ti belah katuhu. Urukaya Arnasik oge ayeuna mah geus awas kana naon-naon anu baris karandapan. Manehna ngagentak narik sukuna satengah lenggah. Adu kapaksa peureup Juminta nu dihembatkeun satakerna teh ngeplos poos. Waktu peureup Juminta ngaliwat ka hareubeunana, ngan saukur ditoel rada diteukeun ka handap. Breh, beungeut Juminta hareupeunana semu-semu doyong ngan heat curut. Teu salah deui puhu ceuli jeung tulang pipina beunang dihanca ku timpug miring. Juminta ngagero sarta samemehna bisa gerak deui. Arnasik geus ngalengkah salengkah ka hareup nu dibarengan ku ngaheatna leungeun katuhu kana punduk Juminta. Jebrod! Juminta ngagerung ngabarengan badanna ngolea blug nang kuban. Tarang nu geus nong-nong tadina teh ayeuna mah ditambah beuki ngajendol. Ret ngakareret ku Bakar, etela andelanana seuh-seuhan mah teu bisa dijagokeun. Ret deui ka Arnasik nu keur rada-rada nonggongan ka manehanana. Duanta parah deui sret manehna mesat besok balati. Maksudna mah rek dilempagkeun ngan bae kapaksa dibatalkeun lantaran sok sieun teu keuna ku congona. Kukituna seredeg bae manehna nyampeug. Esok balatina geus dihembatkeun pikeun digabreskeun kana tonggongna nu jadi lawan. Tapi tetela Arnasik teh mitra teu bisa dipacikeun kitu bae lantaran manehna surti yen aya nu narajang ti tukangeunana. Kukituna ngagentak manehna ngageser ka gigir. Lep satuluyna ngarandeg sagemblengna
bari heat ngahembatkeun tenggelanana ku leungeun katuhuna dina gerakan potong punggel. Pikeun mapag bincurang lawan nu geus bisa dipastikeun datangna ti belah katuhu. Temencog deui cedak tenggelanana bantrok jeung bincurang bakar nu memangna harita geus nyampeg. Bakar ngagaro bari badana nyolontod ka hareup. Mangkaning di hareupeunana teh aya Juminta keur nangkuban keneh. Sedeng ari manehna apan keur nyenyekel peso balati. Najan kitu ari pikiranana mah bakar teh teu leungit. Kugituna lain deui hatena nyeblak. Da geus tangtu dina ngagebrukna ngarumpak Juminta. Peso balatina baris ngagabres kana tonggongna. Mikir kalebah dinya. Bakar satekah polah narik leungeunna nu keur nyekel peso balati. Tapi lantaran geus taya dangka deui, tacan ge leungeunna bisa ditarik sagemblengna. Manehna geus ngagebru manten ngarumpak tonggong Juminta. Bener salamet oge tonggong Juminta teu kagadabah ku peso balati. Ukur katunjel ku siku bakar nu keur dipake nyekel peso balati. Oro kaya mamalana jadi malika sorangan, leungeun bakar jadi nilep sarta ana bres teh congok peso balati jadi niruk dadana. Akhirna bakar ngoceak bari badana ngajengkeng. Blak nang karak ngabebengkang gigireun Juminta. Breh peso balati nanceb balebah dada bari ngabijilkeun getih nu ngabeleugeuder beureum. Tapi sanajan kitu siga anu ngabogaan kakuatan gaib ngan ukur ripuh. Arnasik lain deui ngaranjugna. Bari beungeutna ngadadak sepa pias sarta geus teu panjang mikir deui ngan berengbeng bae manehna lumpat ti dinya. Lantaran pamikirna najan bener bakar teh sasatna cilaka ku polahna sorangan. Tapi sangkaan nu sejen pasti manehna nu bakal katideresa. Mangka-mangka nilik sareatna mah bakar teh geus tangtu moal kapuluk deui nyawana. Ieu sababna nu matak manehna terus ngabecir bari jeung ngarasa paur we deui bisi dikarepuk ku urang lembur liyo. Ari Juminta mitra dina geus hudangna deui teh leuwih-leuwih ngaranjugna. Mireungeuh ki sobat teu beda ti nu mandi getih. Geus teug dina sangkaanana tangtu bakar teh ditubles ku Arnasik. Nyaeta waktu manehna keur ngajapapang kapiyuhan. Sedengkeun Suhali nu geus aya di Gunung Leutik ngadago-dago Arnasik teu jol bae. Teu kameh reup-reupan manehna masih keneh cindeluk ka imah kolotna Arnasik. Tetep we nu diarep-arep teh tacan ngarong heap keneh. Dina kituna eos bae Suhali mulang ngan talatah ka bapana Arnasik. Isukan manehna rek datang deui sarta Arnasik ulah waka indit-inditan. Dina poe isukna Subhali geus ngarong heap deui ka Gunung Leutik sakumaha jangjina kamari. Tapi lain deui ngarasa kagetna lantaran tetela Arnasik teh teu bali. Sajaroning kitu sumebar beja cenah nu ngaran bakar urang lembur sapan geus ditandasa ku Arnasik.
Ditubles palebah dadana. Henteu cenah ari maot mah. Ngan kaayaanana kacida matak nyalempangkeunana. Sarta upama nilik syariatna. Bakar teh moal bisa katulungan deui jiwana. Nilik tatuna kacida parnana. Sanggeus ngobrol saperluna jeung bapana Arnasi. Eos bae Suhali balik deui ka Magung. Sajeroning lempang teh pikiranana mah manco bae kaki sobat. Babakuna mah manghariwangkeun ku kaayaanana. Naha di mana cicingna ayeuna. Antesna teh terus bae abura-aburan. Rek balik ka imah meuweuh ku kasieun. Puguh rumasa boga dosa. Tapi moal kitu nyumput di bojong mah Suhali jadi ras inget ka nyirah mah. Bisa jadi lantaran kapan maksudna oge rek ngalilindeg nyirah mah direntes hatena ngayakinkeun. Duh, anak kitu mah bakal kapimilih ku Arnasi. Boa terus di dekeman meureun. Samemena naker moal aya nu nyisi kudi. Isukan mah rek diteang we. Kabojong hayang nyaho. Itu gerentes hatena Suhali. Bari jongjon ngungkug muru kalemburna di Magung. Tapi sangka anana Suhali kitu teh. Mitra sanyana mah pasaliana keur jeung kanyataanana. Lantaran ngabelecetna Arnasik teh henteu balik deui ka bojong. Sajeroning kitu pakarta saanak bojona keur guntreng nyawalakeun tina perkara ditandasana bakar ku Arnasik. Di kamarina ge nyaeta waktu balik ti panyabaan. Beja tina perkara eta teh geus narekab sajajalan. Atuh barang tepi ka lemburna. Jalma-jalma teh teu sirikna ngageder ngaromongkeun tina perkara ditandasana bakar. Malah ceuk beja mah aya leuwihna. Pajar teh bakar tepi ka hanteuna. Balukar tina tatuna dina dada anu meh parat kana tonggongna. Ieu beja teh dibawa ku tukang dagang ider nu waktu dagang ka bojong. Geus teuk bae dina hatena pakarta. Eta teh moal salah tina buntutna kejadian kamari ieu teh. Nu saolah-olah balukar tina marebutkeun anakna. Anu jadi pikiran teh naha ari Suhali teu kasebut-sebut. Naha Arnasik harita teh keur nyorangan. Atawa memang Suhali mah teu pipilueun. Nalangkung Abah. Nyirah mah bari ngalius. Luk tungkul reuy beungeutna bareureum. Keur masa saat diceplak pahangkeun turug-turug kuno jadi bapapna pisan. Munasabah upama matak era paradana teh. Dina poe isukna ari rong heap teh Suhali datang. Ari jol ari terus we ku pakarta dihujanan ku pananyana. Dina hal ihwalna Arnasik nu aya patula patalina jeung bakar. Tuh ka tuh Abah, abdi oge poekeun walon Suhali. Ngan ukur semet bisa ngirung nyaeta nu mawi ayeuna abdi ka dieu oge sakantenan bari milarian pun Arnasik. Jalaran ti mangkukna teh teras teu embol-embol karorompokna. Walon Suhali narangkeun kaayaanana Arnasik ayeuna. Ari wartosna mah aya. Yen jang Arnasik teh mangkukna riributan sareng jang bakar. Ceuk pakarta, sumuhun.
Dari Gunung Leutik oge teu kinten ngagederna. Larasnya harita teh henteu nuju sasarengan sareng hali. Pakarta nalengteng. Laras Abah, malih dina dinten kajantenan teh abdi mah ngalalengkur bae di bumina. Ngantos-ngantos anjeunna walon Suhali. Muhun. Ayeuna mah kieu Jang Hali. Sawios tina perkawis Jang Arna Sigma teu kedah teras-terasan di sawalakeun. Da puguh tos kitu puktosna, margi urang mah moal tiasa naon-naon. Paling oge mung ukur ngaduakeun, muga-muga manehna sing aya dina kasalamatan. Tah, ayeuna mah urang nyawalakeun tina perkawis urang we, meungpeung rineh. Bari paralak bae Kupakarta dicaritakeun nu aya batula batalina jeung Nyi Rahma. Kupakarta teh diceplak pahangkeun. Cenah upama bener teh mah Suhali rek miharep ka Nyi Rahma. Pikeun pakarta saimah-imah leuwih atoh we nu aya. Sarta upama seug kasaluyuan teu perlu lila-lila hahadean. Nu dipikirkeun teh bisi matak ngadatangkeun hal-hal nu teu dipihareup. Mangka-mangka kapan nu ngahalaran Nyi Rahma teh nepi ka ayeuna ge teu kurang-kurang. Pikeun Suhali mah mitra teu beda nu ditonjok congcot. Kugituna teu ngalobakeun pamolah. Haripeutna keur nyebutkeun sumuhuna teh. Barireuy beungeutna ngadadak bareureum. Geus puguh kitu mah resmi we. Nyi Rahma teh baris pipamajikaneun Suhali. Ieu teh nyaeta sabada Pak Madraub nu jadi bapana Suhali. Nanyaan Nyi Rahma ka pakarta. Kugituna dina waktu sakedeung oge beja teh geus nyebar. Yen bentangna lembur bojong teh akhirna mah beunang ku Suhali. Jajaka urang magung. Pet bae ayeuna mah jajaka nu sok ngahelaran Nyi Rahma teh tara katembong deui. Kabeh oge pada malundur. Da puguh ayeuna mah geus yakin yen Nyi Rahma teh geus aya nu nyangcang. Demi nu ngeunaan dirina Arnasi terus pleng lestaya bejana deui. Duka di mana ayana ngan bae Ari Bakar nu cenah ngabejakeun terus mau teh. Kanyataanana mah hirup kene, dasar beja sajengkal jadi sadepa. Puguh-puguh ngan saukur ripuh, diiburkeunana mah maot. Ngan bae alusna teu kabejakeun terus kapanjangan. Hartina ti pihakna Bakar taya nu terus ngontrog ka Gunung Leutik. Hal ieu teh dumeh ku Bakar dibejakeun ka bapakna. Yen manehna teh lain ditewak ku Arnasi, tapi sasatna cilaka ku pamolah sorangan. Tapi barang kira-kira pisaminggueun deui Suhali pangantenan. Anarong heap teh Arnasi tembong ka bojong. Ngadatangan imahna pakarta. Kawasna bae beja tina perkara Nyi Rahma rek dikawinkeun ka Suhali teh. Geus ngabulubus oge kana ceulina. Jabati eta oge manehna geus ngadenge beja yen Bakar teh hirup kene. Nu ngandung harti manehna geus bisa leupas tina tuduhan ngajalankeun Rajapati. Mangka-mangka Suhali harita teh
Keur aya didinya nyapuguh ari gok ari gabrug bae silih rangkul ngebrehkeun ka bungah jeung kasono bari disaksian ku pakarta saanak pamajikan. Beres ngedalkeun kasono ok bae Arnasik nanyakeun tina perkara Nyirah mah. Nah bener cenah rek dikawinkeun ka Suhali. Bener Sik, Suhali ngajawab pondok. Bari ditungtungan ku ratugna hate geus teu bisa ditahan-tahan deui ngarasa hariwang maklum. Salah kitu peta teh Hali. Arnasik ujug-ujug nyalahkeun. Salah kumaha Sik? Jinisna daekeun, atuh sepuhna oge doaeun. Suhali bari rutret ka pakarta jeung ka Nyirah mah. Salah Hali. Lantaran Hali teh sarua we jeung nu teu ngajenan ka kuring. Piraku Hali teu nyaho. Piraku Hali teu ngadenge tina perkara kuring riributan jeung si Bakar. Nepi ka kuring kapaksa kudu abur-aburan. Tak eta teh saking kunaon. Ku Hali oge meureun ka harti. Teu kudu di benyer beaskeun deui. Ceuk Arnasik bari neuteub kana beungeutna Suhali. Nyapuguh ka harti mah, tapi eta teh teu ngandung harti yen nu sejen teu meunang pipilueun. Bisa bae asal kabiruyungan ku milikna. Komo deui pikeun urang mah apan cenah geus pada janji yen moal aya gantar kakaitan. Suhali nyabit-nyabit kana janji pasini nu geus diikrarkeun ti heula teh. Nya kitu sote upama dina kaayaan wajar. Arnasik keukeuh embung eleh. Nah ari ieu teu wajar kitu? Suhali malik nanya. We teu wajar mah lantaran dijalankeunana dina waktu kuring keur eueuh. Arnasik nandeskeun. Teu nanaon Sik? Teu kudu jadi ukuran eta mah. Cindekna mah asik ayeuna teu kudu nyisi kudi. Suhali oge nyaritana tandes. Kitunya kitu Hali. Tapi ari dipenta mah bisa merenya. Arnasik bari seuri teu hayang. Dipenta kumaha? Suhali teu sirik na ngajenghok. Dipenta we keur kuring. Teu nanaon da can katalian kutikah lain. Arnasik teu kireum-kireum. Ae eling Arnasik teh. Suhali muncereng. Nya eling. Mana aya kahayang oge. Moal dibikeun. Cing, rek kumaha Arnasik? Bakal dipaksa. Ae nya bener Andika teh geus linglung. Nah wani kitu Andika maksa ka kuring. Suhali nyereng. Nah teu wani kunaon. Gerahayu urang buktikeun. Nyaritana kitu teh bari jung Arnasik nangtung. Langsung ngajorelat luncat kaburuan. Ade Arnasik, lengkan heula bugang kaula, ari mika hayang ka Nyirah mah. Bari jorelat Suhali oge luncat kaluar. Alah, kumaha atuh ieu teh abahna? Maeha bari hari weus-weus. Ya kumaha keun bae antep. Kumaha tungtungna. Pakar da ayemna keur nembalanana teh. Hariwang kujang Suhali bilih. Reug maeha nyaritana teu kebal. Kaganggu kunu nyelek dina digorona. Ya kudu hariwang mana. Abah oge moal cicingeun. Cicing we mana. Jeung mamah di jero imah. Bari jerut pakar tak turun kaburuan. Gek diuk dina batu lempar.
handapun tangkal kalapa rek nyaksian anu padungdung. Nu harita geus adu hareupan teu beda ti dua satru kabuyutan. Sebrut geus teu ngalobakeun pamolah deui Arnasik narajang. Beureup ngadius digempurkeun. Seret Suhali ngan ukur mundur salengkah. Nu ngajadikeun gempuran peureup Arnasik teu bisa nepi kana sasaran. Kukituna ngagentak Arnasik ngangsrod ngagunakeun jero. Pikeun nyusul tepus nu jadi lawan. Orokaya kakarage Arnasik ngajengkatkeun sukuna. Suhali rikatna keur ngajorelat kakatuhun Arnasik. Bari langsung ngagempurkeun beureuupna dina gerakan solendang mayang. Ngan bae Arnasik oge teu cileureun, meh sawaktu pisan manehna oge ngagentak ngagempurkeun jurus timpug miring nu dilakukeunana ku leungeun katuhuna. Nu akhirna dua peureup diadu jeregjeg jeregjeg. Duanana teu bisa leupas tina mamalana. Kuda-kudana pada pajengjar. Tapi kalawan sakit pisan Arnasik geus bisa deui ngawasa dirina. Langsung manehna ngakilek bari ngahambatkeun peureupna. Ngan bae Suhali oge dina karacingesanana mah teu kudu disangsikeun deui. Sakilat manehna ngagilek ka belah katuhu. Bari leungeun kencana digiwarkeun ka belah katuhu dipake nakis peureup lawan. Nu meh-mehan ngagejrot kana beungeutna. Sedeng leungeut katuhuna sakilat mata dihandapeun ngabelesur ngagempur hulu angen. Tapi tetela Arnasik oge teu kurang-kurang cingesna. Kalawan sakilatna keur manehna ngarempodkeun badana bari langsung ngakilek ka belah kenca. Nu dibarengan ku narik suku kenca na ka tukang. Akibatna plos gempuran peureup katuhu Suhali ngahanca angin. Sabot kitu leungeun kenca Arnasik rikat ngaguriwel kana pigelang leungeun Suhali. Sedeng leungeun katuhuna nu tadi digiwarkeun rikat teu salah deui ngahakan gado Suhali. Sedeng leungeun Suhali nu tadi dicerek det dicentokkeun satakerna. Nu tumarapna ka Suhali geus bisa naon-naon deui. Kapaksa kudu nyolontod ka hareupeun Arnasik. Sabot kitu kalawan sakilatna keur Arnasik ngahambatkeun tenggelan leungeun katuhuna. Jedak teu salah deui punduk Suhali beunang dihanca satakeurna. Wah! Kakara sageprak teh kapaksa Suhali kudu ngagerung bari badana nyungkrung kana tani. Tapi ngaran-ngaran jajaka nu cukup ngawasa ilmu panemu dina urusan tatayuda. Sanajan harita manehna keur ngadupruk nyuuh. Tapi ari hojahna mah teu kurang-kurang. Kalawan sakilat naker manehna nyebrutkeun peureupna kagigir ngagunakeun jurus solendang mayang. Jekuk teu salah deui ngahanca bincurang. Arnasik ngagero bari ngajerete. Sabot kitu ngagentak Suhali ngagurinjal hudang. Urukaya Arnasik rikat ngaker nyamberkeun dampal sukuna. Rek ngahanca gado Suhali. Nu harita masih keneh tapak deku. Ngan bae Suhali oge teu eleh kesit. Manehna ngagentak ngabalieurekeun beungeutna nu dibarengan ku gerakan leungeun katuhuna dipake ngedet mumuncangan. Ngan bae Arnasik oge teu eleh cinges rikat narik deui sukuna sarta langsung ditunjalkeun kana taneuh. Bugituna corelat bae manehna ngajaul kaluhur nu dibarengan ku mancona tuur kenca.
Baraya waktosna parantosep cag urang tunda dihanjuang siang sareng wengi insyaallah enjing dilajeng deui. Apunten dina samudaya kalepatan kekirangan sareng kalulubutanana mugi aku sadayana dihapunten sareng hatur nuhun. Rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan anu parantos salasrebna jeung anu parantos satiana. Mugia ieu teh sing janten bang beberah kana mana sareng kolbuna sumanget kana kolbuna. Bisa gitu baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.